tadi digajikan tadi pondok pesantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyaon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bahaya emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu ka hareupna ya Allah ya Rabbi yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ke surga nangke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insya Allahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat ieu takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan surga nu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan eueuh nanaon mantak hayang neuleuh bae ka Gusti Allah teh eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saeutikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saeutik mah saeutik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleuh kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut teh nomor kahiji nomor kadua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kukumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeuleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleuh teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 60% kitu bakalna tan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama tah jang agama tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah wakil cek sagala muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah
wa huwa yudrikul absar Gusti Allah mah anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah mah neuleukeun ka urang wala tarau mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang teh neuleukeun jadi kicepkeun lage ku Allah dideuleukeun lage ku Allah sedengkeun Gusti Allah mah neuleukeunna ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihata teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyaho nu mata geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya kadeuleu nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah deuk dipereumkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua jaknya henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu kanyahoan bae ku Gusti Allah masyaallah aya jelema magahan tauhid pas lebah basor sifat Allah anu wajib ke Allah basor nyana ngomongna basol siapa basol ulama KL baso jadi baso siapa saya cadel baso tak jadi idrok teh di manaan ruyat nu mantak Imam Jalal di dieu ngajelaskeun tafsiranana aila tarahu berarti ieu idrokna diisnadkeun kana absar di mana ruyat neuleu ispiharatiana wallahu a'lamu bimuradillah tudrikuhul absar moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al-absaru sapirang-pirang paningal pangdeuleuh kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah ngegejay setan Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula urang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula kumaha eta Tuan Abdul Qadir Tuan Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir wager bae juri sia iblis ya setan tuh aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa aya sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di bukunya na tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyada zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambu eta pangeran lunta-lentok ka tanggal caring tuh kan
aju bae nyana nage langsung bae ngaku kepanggih jeung pangeran nikmat luar biasa. Ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman lampu listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah oke gide ken langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon iya teu kewajar ge make dalil Masya Allah nu mantak harita di Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasub nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup kadinya bebeja ka almarhum Abah Kula Masya Allah cak abah coba guru deh cak dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapira ung Tasik coba ka dia tukang kredit kajen kukumah ya guruna ieu ya ya teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup kadinya bawa ka dia dek diservis ku abah lain motor bae diservis kieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku abah ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nuru samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu carekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhum Ahmad tarurun kabeh ka dari ieu beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh ada jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek abah lamun eta diteruskeun kula dek lapor ke Pak Bupati kemudian ditangkep kabur bener ka Tasik nya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya balik jadi geus itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah urang Cirebon Lubon wara rasup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar kuari ge masih kene aya kene anu neruskeun Bah Umar nu nya na Makkah-Makkahna teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloon setejaho ka pangeran ulah sok sambarang la tudrikul absar moal bisa kadala kumaha ta Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadeu wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalap nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana
la huruf napi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tambah ngaji orok dina sorok ge ilam nama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung la napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana majeng lasub kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku majeng la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ge la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahwu la tudriku lafz salah aing la tudrikahu lafz salah keneh berarti la tudrikihul lafz semuanya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti domah geus patah geus kasrah geus la tudrikhul absar aing kudu naon deui atuh goblok ropa geus nasab geus cer geus sukun geus tol cenah sia mameureun pugu jelema bengek lain ngabatukannya na tah aya anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorot teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing apa bengek sia ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah ngeunah geus ngaji mah la napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah mahukima biuku nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wuku nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia nu teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya ya tuh kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai heuh nya bener pan ieu teh deuk dijadikeun qodiyah sedangkan qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atau hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat surna teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa ba'dun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah, lamun anu ma apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun. 4 berarti 4 kali 4 jadi 16.
matak diruntuikeun taku santri mah kulun babadun kulun palesea kulun palesa badun pakulun badun pabadun palesea badun palesa badun bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun palesa palesa badun beres Yesus ayo dah kau ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae bisa ajeun kumaha ge lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong ge keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal nu mata kiai malah mun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae jadi nyana nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngadong aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ku ari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing teh ya 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat ieu ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan dihajar ba'dul insan laisa dihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah kan geunah ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qodiah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kaca letot kajen gugu bage ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Samsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah tak eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting tak eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk ieu deuk modar tak ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh teh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya
baheula keur di Garut diajit tahdzib kudu kitab mantek ieu anu salamet tidak al makhlud bidolalatil falasifah didinya ayat tah qala atta dina kitab tahdzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al-kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigraq walamil jinsi kos lam istigraq lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigraq berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah geus beunang tak ku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kunaon saya unggut-unggutan puyang jaga ngarti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absor berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya saeutik-eutik acan suah sekali mata mana bae moal bisa neuleuh ka Gusti Allah masyaallah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe dua poe atau saminggu dua minggu atau sabulan dua bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteuneunan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot temu kos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh tamah santri teu ngaji muhtalitot tamah can geus ngaji samsiahna
geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-doriyatul mutlaqah doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdik engke madamat zatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut segala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh ya pan ku sia ge teh kahartikan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa hiya lati kamu piha bidawami subutil mahmul lil maudhu awasala bihi anhu madamazatul maudhu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aida iman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qodiyah muwajahah bijihati daimah mutlaqah tah mulai guys teu kaharti kaler kidul guys bisa jadi kos kitu ya eta gaji teh kos hese lu atak imam sampai dek kabongkar eta kakarak lah saceuhil teh tencana naon oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tah ieu lah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kayak lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalatat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat tah coba tulis teng ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke ngemantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur mah kos kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal di jaman jisri menihil kabeh bisa nyawa kaler kidul guys ya mah
atuh hitut ge seungit juga dan baru aya hiji oh iya bagus ya saya iya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk henteu gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang teh mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan oh almarhum Garut Kresek nu ka mana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolol teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka Samsiah ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang tita ngaji sirana siratu terus kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu kaluaran mana dianu diiring cenah dianu diiring tamatan naon lain maling sia sugan tadi iring anggeus tuh jadi kabongkar teh ku Samsiah mah geus inokos kieu karana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke mata makhluk moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok bebeja kanu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh ini teh nyaho jajanna kudu muara gaji mau martil teh nyeun imah meureun masyaallah da teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul gitu
gitu khosmi baina dalilain benazoroh ngarana lidharil haq. Tapi lamun kadituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah, bisa mukabaroh, bisa mudafa'ah. Munazoroh tamangge kaditu ilmu nanti Husainiyah Waladiyah kitabna kaditu ayana zaman mama gentur mama Sati binul letik teh tak eta ngajina tak ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang maya eta kos itu Waladiyah tak eta leutik kitabna wararese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngarana kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juz'iyah geus lamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul absar ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ sengaja tiga cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kaul mau tambah-tambah tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat ge Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal paeh di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesan ya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa ican ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting
nu mentek kuari aya riyadhah ulah keluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang keris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli ka tembongan geus teu hese nyaritakeunana khara Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan tekuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat khara Musa sa'iqo tapi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mah sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya tajallina di dinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40ha di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantawa tah kos kitu Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngridit kene. Kahalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah. Moal bisa kahalangan ku eta. Aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah mah bisa dan nu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon gitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyahna salibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu. Mana dalilna ieu di Al-Qur'an wujuhu yawma idzin nadhirah
engke nu kuari dara riuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting kuari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbihna ge loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daek yana kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti penting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunnan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia heeh beneran kan bener karak bere mulai zikir tengah peuting nah pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunnan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae ku ari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya karena kuari bae jang orang ngeunaheun jasa jadi kayak ibadah teh eta insyaallah kaduh baheula teh mun aya nu nuduhkeun bae geus ulah loba omong kuari ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal ninin heuy tiris sak ninin tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeuy nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus deui lah teu geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung nama penting lain zikir ngadu omong jeung ini zikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake kaberat naon dipake kaberat warung geus dibikeunnan ka anak sawah geus dibikeunnan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah seakan-akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal dibere surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunnan nyana sebatang kara aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna
wujuh yaumaidin nadirah banget na marahmai banget na harerang problem lantarannya nama geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ka sorga nang ke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan nanaon mantak hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing nu dikabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh naga aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae ya jasa ieu liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jara ngan teu di figuran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka nya sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atuh engke na basi mending di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara sarwitina siapa sama sarwiti kumsalam saya tak abi kang jahit barang di dalam buka sarwiti kue raga kue raga kemana mah berhenti kajauhan oh sarwiti sayangku masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak eta kos kitu eta engke dibere bidadari dibere sagala barang deuleuh Allah eueuh naonan Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung sarwiti ai kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh pokona geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing suabodo teh geus tadi pirale sebab neuleuh bibirna komo senyum masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum masya Allah nu di imahna ngomong bae heuy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang kuari ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang aduh jeung urang rawakidang ke mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retiis
kok mau hajunya na bari nyuguhan, masya Allah bari sengit. Anu di imah mah bau kelek. Mantap kajun teu hayak ka kado di imah, bau kelek di deuleu. Ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum. Itu beres jasna. Masya Allah, isi budak. Tapi anakan baik tetap. Kan itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah baru 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebenek ieu eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat. Urang mantak geslah ulah pati dihayal-hayal ting dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rizki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kadua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka parang ka pangeran ranjen kabeh kama tarawnal qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna. Adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda. Ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu, kadeuleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu, ku para wali mah kieu, tergantung kumaha martabatna masing-masing. Kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah. Sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah, cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 60% kitu bakalna tan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah. Henteu aya jual beli jeung dunia teu aya. Nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah. Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah. Sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi. Diulahkeun urang mah bener, diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah. Mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi urang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta masyaallah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakal naga mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya na macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakarak kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia tadi perangkan iya ku hari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth nangis teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol
lain seri saya mikir goblok. Karo bahaya dia urang. Larangan di urang teh. Di zaman kureker ngorang maka kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi. Masya Allah tukang-tukang dagang coba didelet tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar. Ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atau Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos itu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean itu ada ya di HP polisi ge aya goblok dibikin ka babaturanana ambalaya. Ini kumaha negara orang coba ayo pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya. Mentak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Cak Amin Rais siap sudah. Cek Gus Dur belum siap. Coba dah lihat bener baik kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon banget itu bolon ieu ablaul bolon ditinggalkan geus boga incu lain seetik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ke handap deuk kumaha kaharepna ieu kakarak zaman datang ke tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 ka itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka ditu beuki boblok ulah diharapkeun mantap anak teu dipasantrenkeun teu nyahoan ka salat kita waka disalahkan anak bapak anak tadi diajikan tadi pondok pasantren kan delekan ke harapna kuari bae geus kos ieu komo ke harap lamun bapak jeung ibu hayang salamet ke harapna nyaon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bae emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sebabna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu kaharepna ya Allah ya Rabbi wakil cek sagaul murad la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarau mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang teh neuleukeun jadi kicepkeun lage ku Allah dideuleukeun lage ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihata teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyahoan nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya kadeuleu nya kanyahoan
urang dek asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah dek dipereumkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum ben sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua jaknya henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu kajawan we Gusti Allah masyaallah kam tazni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleu nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe endeu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah deleukeun si Mbah nu endeu ka pabrik teh bahenol dideleukeun gunyana nu putih dideleukeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngerebek di neraka mah deleukeun si Mbah doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nyana ge atuh senyum segala itu na ge senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sapira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah dibere senyum doang tinggal nini-ninina atuh nyarekanan wah senyum kan wah teu tahu diri cemburu berarti nu cemburu mah lain budak ngora bae nini peot ge cemburu sarua bae masyaallah ya di negara urang kos kieu ku hari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapih bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu kumaha deui singa dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karak besarnya tapi di dunia urang dideleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60 50 60 70 geus kudu kieu bae tadi imah Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti eueuh deui pamuntayangan niwal ti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampurat waing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing geus tunggas bae dihampurat waing memeh pae sia geus bisa tobat coba timiti ku hari datang ke selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang tasa geus tobat teh ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka aja ih jaga pemajikan apa dek sare heula heeh beh ngeunaheun ke ka masjidna beh hampang je ya ye ono teh naon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah hampang alhamdulillah cek pemajikan anda jadi rezeki haji barang ngaji ka Cilongo bisa berjamaah cek di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping na putih amat teh budak karak tas tobat ayo kadedeulekeun keur salat ge kadedeulekeun lain kadedeulekeun Allah ping-ping poar teh budak lesang jasa kitu mah eta urang mana nya di kontrakan mana eta budak
Masya Allah ayangnya nomor HP na bata dari bata turun ke hati bata atau batan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dit bisa alamatkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal jadi kolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hati teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali cek Gusti Allah eta berarti tangtayungan ku Gusti Allah Allah langsung ngono sekolot kalau sok loba kamar mana guys banding jero kamar bae jero kamar bae guys jero imah bae kaji biasa deh kalau lempangan isu gitu lah loba maksiat waduh Masya Allah cek do di imana rada lain deh ya bener kaji bener barang aya awe ge dihareup biasana mah diperhatikeun ku pamajikanna sok di deuleu ieu mah ngabalir Haji itu dah haram jadi heureus ye kulantaran hayang jasa nyana asup ka kadia sia kadia aya naon tuh kaji kadia aing hayang nulis sia bukaan tah nulis batur aing haram nulis sia bae ieu teu naonan teu usah saya ibu saya incu atuh incu mah incu urang mah urang ngaju kieu atuh ye nulis batur haram mending nulis sia bae buka di deuleu ku nya aja peot orang sia mah Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahoun di samping neleukeun nyahoun berarti ala sabilillah tono mantak nomor kahiji yaroha wala yarau nomor kedua nayuhi tu biha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil awqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyah ka para kakasina Gusti Allah maneleukeun ka mata urang bari nyahoun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basar